Abdi ingin membacakan sekilas info di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pakenjen, Kabupaten Garut. Upamana banjir geus ngabalukarkeun jembatan Burakrakan, masyarakat hese ngaliwat. Di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pakenjen, Kabupaten Garut, upamanya banjir geus ngabalukarkeun jembatan Burakrakan. Eta kejadian persisnya poe Senen pas sore demi cai nu geus ngaruksak jembatan tea datangna ti walungan Cikandang enya. Kilas info dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.